Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kumaha damang, mudah-mudahan sadayana orang sae sehat walafiat sareng dilancarkeun sagala rupina ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ayeuna urang asup di pangajaran nu pertama nu kahiji di semester hiji kelas 3 SD Muhammadiyah 3 Cileungsi nyaeta tentang mikanyaah sasatoan jeung tutuwuhan. Tapi sataacana hayu urang sarerea maca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mugia sadayana urang digampilkeun dibere ridho ku Allah Subhanahu wa taala dina belajar bahasa Sunda. Nah, ayeuna urang rek diajar mikanyaah sasatoan jeung tutuwuhan. Aya nu apal naon arti sasatoan jeung tutuwuhan? Nya, sasatoan teh nyaeta binatang atau hewan dina bahasa Indonesia, sedangkan tutuwuhan nyaeta tumbuh-tumbuhan atanapi tatangkalan nu aya di sabudeureun urang, nu aya di dunia, nu aya di bumi ieu. Nah, tentang mikanyaah sasatoan tentu urang osok ningali seueur sato-sato nu dipiara sabangsa manuk, hayam, lauk, jeung sajabana. Ayeuna pek didangukeun ku anjeun sadayana Ustad bade macakeun pupuh kinanti nu judulna mikanyaah sasatoan. Hirup jeung papada makhluk poma ulah kiri dengki sanajan kasasatoan urang kudu welas asih ulah nyiksa sangeunahna dami boga rasa nyeri sabalikna mun diurus sato ge geus tangtu ngarti ka jalma nu mikanyaah pasti bakal males budi karepna mulang tarima ka urang sok mere hasil. Nah eta teh pupuh kinanti nu isina nu hartina kumaha carana urang salaku manusia kudu bisa mikanyaah teh hartina menyayangi binatang. Bagaimana caranya kita untuk bisa menjaga, memelihara, merawat, bahkan menyayangi binatang, ya. Bagaimanapun caranya. Kumaha we carana ulah nepi iri dengki nya komo deui nyiksa. Sabab sato ge boga rasa kanyeri. Mun urang sayang, urang nyaah, urang benar-benar ngajaga, ngalindungan sato, insyaallah sato-sato ge bakal males budi ka urang. Pembahasan nu kadua nyaeta mikanyaah tutuwuhan nu hartina menyayangi tumbuh-tumbuhan. Kumaha carana? Contona nyaeta rajin nyebor. Nyebor teh menyiram tanaman unggal dinten setiap hari. Nu kadua tutuwuhan atau tanaman dibere gemuk. Naon gemuk teh? Nyaeta pupuk supaya subur, supaya tumbuh jadi tangkal nu endah jeung asri. Jadi Ustad nekankeun ye ka anjeun sadayana barudak soleh-solehah kumaha carana urang jadi jalma nu bisa mere manfaat ku carana nyaeta mikanyaah sasatoan jeung mikanyaah tutuwuhan. Ustad ingetkeun deui nu tadi pertama kumaha carana contohna nyaeta mikanyaah sasatoan mere
dahar kasasatoan henteu nyiksa mikanyaah sabab sasatoan ge boga rasa kanyeri. Nu kadua carana mikanyaah tutuhan nyaeta merek gemuk katutuhan atau memberi pupuk. Dan yang kedua nyaeta rajin dicebor unggal dinten, rajin disiram setiap hari. Alhamdulillah sakitu pangajaran nu tiasa Ustad dugikeun dinten ayeuna khususna dina pangajaran kahiji tentang mikanyaah sasatuan jeung tutuhan bahasa Sunda kelas 3. Ustad tutup. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.